aduh. Angel harus dandan. Ampun. Ya ampun, ayeuna mah ya Allah. Aya program anyar di pemerintah, Angel kudu cetar. Ini geng, ini empok sama juga KK. Angel bukan boneka. Empok. Aduh, ayeuna mah cenanya cek pemerintah teh aya program anyar launching. Naon ngarananya? Neu naonnya? Neoblok itu naonnya? Neu normal. Ya Allah, Angel kudu persiapan secantik mungkin. Dan halis Angelnya yang sok disikat lucu. Kudu belanja berarti Angel poe ayeuna nya. Soalnya engke era lamun loba jelema ka dieu berenya sesalaman. Angel semakin terpandang, Angel semakin di depan. Secara gitu, Angel kan primadona Harmansari, janda bangsat. Aing ieu mah ya bakalan dicarekan ku RT euy. Cara nama ngumumkeun new normal salah jiga nama. Da teu apalah tuh RT mah. Titah ngumumkeun new normal sabari jeung teu ngabejaan. New normal teh naon? Isi di new normal teh. Warga kakuat aya nu nanyakeun, Om Jarot cenah kabeh kakuat kaloba. Dupi new normal teh cenah. Takbiran iraha cenah lieur cek urang teh. Mamawa takbiran. Kumaha mun dicarekan ke? Sigana 7 juta tuh biasa we saya kalau gede cicingnya di pas. Heeh, ieu we nanongengan. Teteh Ulan. Naon Pak Hansi, Pak RT? Bareng ka mana teh ulah? Teh ka pasar. Iya, atuh dijajab tinggal geus ganteng kieu. Dijajab ku Arjuna. Bilih aya naon di pasar kayak ieu Arjuna nu ka payuna nya. Eta mah buta nyetelin Arjuna RT mah rupa-rupa wae. Tur nuhun. Nya. Habisin katanyaan kita pada nanya. Katanyaan ku naon Ina? Nah, cenah nyedak satwa di mana? Peliharaan anyar. Rupa-rupa wae. Nya atuh, ulah tong hilapnya. Eta non terapkeun ieu teh ningan new normal ya. Nya ka pasar kan bade balanja kanggo new normal nya. Jaga jarak ya. Yuk. Soal dadah heula heula. Dadah. Orelin mas. Tinggal si Jarot ieu Jarot. Go. Aing lila RT teh jeung si Bom lila wae balik lah urang geus meakeun kopi lah ayeuna paling lah. Keur ngeunah-ngeunah teh incu dinosaurus asup deui laleur duh. Aing ngamarukana ieu teh meureun balong galatama Enjang Nurdin. Tidak kencang ieu mah. Teu ngarti aing mah ku pikiran laleur ya. Laleur ya, teu ngarti ieu mah. Manya era asup munculungkeun maneh bunuh diri meureun caritana mah cenah. Tuh tinggal stres jiga ieu mah laleur teh. Keur ngeunah-ngeunahna kopi ieu rek diinum euy. Aduh, teu ngarti ieu mah. Si Jarot ngomong sorangan, pieu gelo. Stres meureun kudu dibawa ka bidan. Nah kabidan. Kan kudu diimunisasi deui. Iya teh. Urang sabar kana. Hayu. Atat. Gila. Siga nu gelo maneh ngomong sorangan. Aduh, ampun. Oh iya keur ngeunah-ngeunah ngopi geura teh laleur geura tingali. Asup geura. Lain eta masker ka mana masker? Heuh acan. Lain make masker urang mah jeung si Bob make masker, aya di dinya teh make masker. Engke geus aya di handap. Geus lainnya geus ya nu geus mah. Keun Mama Loren mah udah mau ka mana jigna nya, Bob. Betul. Mamah Loren mah itu nya rambung jabani ngalila di ka dieu teh. Geus bae kan mah masalah kopi mah ki urang nyieun. Ya eta masalah warga kumaha geus bejaan, masalah new normal. Kencang pokona mah tah jeung ieu tangan kanan. Duh tinggal ini wibawaan kieu teh tangan kanan. Halus ieu. Kakuat ka jiga badak sirkus. Cobi ieu bade naros atos diimunisasi tah can. Aduh, lain terus kieu dibere pengertian teh kumaneh naon new normal teh. Dibere pengertian. Bener ya asli. Kencang pokona mah teh. Bener ya. Aman. Bener. Lincah gerakannya. Pokona wah. Geus kabeh warga ge pokona mah arapaleun engke. Erek ngayakeun dangdut kan ke dangdut. Dangdut normal kan dangdut nya kan biar kencang. Urang nguriling. Siap atuh. Ayo jeung teh ayo. Pambalikeun kopi teh. Ayo. Omat. Gampang.
Enggak anak kuat ya. Baru singkeun. Tuh saha tingali teh. Itu tingali. Si Intan itu. Mamah ler. Oh. Ari teh Intan, mereka mana? Terus di pasar Frete, please deh. Pasar Uber pindah ka dieu. Hello, head to the low, please deh. Angel abis belanja dari pasar ya, mau menyambut new normal. Percuma ya ngabamblam ka ditu ka dieu. Salah ieu mah salah tanggap ieu. Ya. Cik RT rek nanyakeun Tanya ke. ka Intan. Ari pengertian new normal teh naon? Halo, Bapak RT pikir Angel nggak tahu nggak ngerti gitu. Terus dengan logika, ini normal itu adalah jika lebaran kan, ya ampun, ketika imah-imah, saya salaman ke ketrok, kata ibu Suli, itu barangnya aneh, lupa jelemat, tuh cuci mata. Lebaran. Cek aing oge teh. Jelaskeun. Ya, hari pengertian new normal teh urang teh kudu menerapkan hidup sehat nu kahijina ya. Cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kenceng. Nu kadua make masker. Pakai dong masker. Tah nu katiluna jaga jarak. Physical distancing. Tah eta new normal teh lain ieu mah rek lebaran. Ari ieu masalah. Batur mah kumaha leungeun. Ieu mah omeh. Ampun, Gusti. Please deh, Pak RT tuh nih, ini Angel udah belanja, tinggal itu kareset, terus belanja kupaten, kueheun, nih, terus kumaha tuh ya? Ya nah cek sieu mah meureun aya new teh baru, Heeh. aya normal teh waras, Oh. tigana baru waras. Gusti. Oh, Eta warga teh ieu. Pantes gari jelek ieu. Heeh. Gila, aya astronot. Tuh tinggi deui tingali ka dieu. Saha aya astronot? Junara raon. Aduh. Aduh, kayak motor, Bob, euy. Mana? Hah? Oh, mana? Motor aja. Bari ini kita nyebarkeun lain nyebarkeun naon teh? Kumaha ieu teh? Marukana balong galata manang Njang Nurdin meureun. Mang Njang Nurdin. Aduh, Balik ya. Si astronot Bob gigituan repot ka jiga sungguh lain siluman babi. Neng maju atuh lah si Suko.